Guaran urang dina ieu Kingkilaban urang uningakeun ka para mitra tiasa lengkapna tiasa di aos dina mangle anu baris medal nomor 2874 ya Kang. Dinten Kemis tangtosna mangle medal saban dinten Kemis kanggo edisi ayeuna kaping 3 dugikeun ka kaping 8 Maret sapertos kitu. Nah, anu menarik dina edisi ayeuna orang wangkongkeun sareng Kang Enca pasoalan anu ya tadi tos didugikeun anu nerekap lah anu Mahabudi Tatar Sunda. Seueur pisan salaresna tangtos ku Kang Enca salaku pamimpin redaksi dipilih salah sawiosna aya pasoalan ngeunaan BPJS sapertos kitu. Naon sih Kang anu menarik dina jejer ieu anu kedah urang di payunan kalayan saya lah saperti itu. Mohon. Terus di antawisnanya aya seratan perkawis BPJS. Mohon. Eta pengintan menuju rame ayeuna gitu. Rame kontroversina gitu nya dari BPJS nyalira mah kan tos lami gitu nya. Tos lami aya. Tapi anu hanet ayeuna mah kontroversina margi dipatalikeun sareng kepentingan sanes ya. Upami dipatalikeun sareng kesehatan mah ya memang sadayana perlu pisannya BPJS. Komodi lah kesehatan cik urang Sunda mah kan amun urang geuningan pendak sareng anu kenal anu ditaroskeun teh pan kumaha damang ya gitu. Itu kan berarti keur urang mah penting pisan kesehatan teh. Nah, terus oge kan urang mah kan dina bebasan oge cager, bager, caranya bener, pinter. Anu disebat pangpayuna kan tetep kecap cager teh. Kadang eta nya penting pisan tah kesehatan teh. Tapi tah di balik eta kulantaran penting nya panginten tiasa digunakeun ya tiasa dianggo kanggo lianti sapertos BPJS ayeuna kumargi penting teh tiasa ku anu gaduh kawasan mah didamel naon ya deui ya dimanfaatkeun deui gitu. Tapi kan eta efekna panginten janten kirang nya aya anu menyebatkeun teu luyu gitu atau napi ngaabotkeun masyarakat gitu. Eta pamendak sapertos kitu nya teu tiasa disinglar pangintennya ku urang sadaya. Gede eta mah hakna kan. Mohon. Kan rakyat teh kayak cenah mah kan rakyat teh tos palinter gitu nya. Palinter rakyat. Janten upami anu palinter mah panginten aya pamendak teh henteu cekap ku mohon gitu nya. Geus we henteu kan. Biasa oge anu henteu cenah gitu. Anu gideuk gitu kan. Nah, mangle oge merekam gitu nya ngarekam anu kitu oh ieu mah pamendakna panginten anu pro ya aya anu kontra tah. Sapertos kitu. Nah, tapi intina panginten ari kanggo mangle mah ya ningal kieu na manfaatna naon upami BPJS dianggo kanggo kepentingan sanes dianggo kanggo misalnya surat-surat ya. Tapi seseueurna mah kan nyebat teh abot keabotan margi eta teh bakal ngahesekeun urusan-urusanana anu sanes. Pami misalna euna bade jual meuli taneuh nya, jual meuli tanah kedah aya BPJS. Terus oge memperpanjang SIM kedah aya BPJS. Padahal saur pamarentah nyalira kan segala urusan teh kedah dipermudah. Tapi terjual di ieu tah hal anu sapertos kitu panginten nya urang ge teu tiasa meungkeun nya oge urang ge kedah oge ngahaminan gitu. Mohon. Ya, laras kan. Tangtosnya anu teu panuju aya alesanana anu panuju di antawisna ya pamarentah anu ngadamel kawijakan aya tujuan mung tangtos kedah aya ya timbangan-timbangan anu rasional panginten ulah dugikeun ka ngadamel kawijakan anu henteu fungsional panginten ke
anu tadi Mohon. tadi aku akan diuningakan kedah mempermudah memperlancar jantan patukang tonggong jantan sawangsul lah gitu ta Mohon. kalah langkung ribet masyarakat menengah ke bawah jantan ngoceh apa intannya kangnya ke rumah bisa kedah memperpanjang STNK pas sumping ke tempat Ya. ditaruh mana BPJS na kedah ada mal heula coba misal aya sababaraha dinten deui misalnya teh acanku pengajuan acan sareng segala rupiah antukna didenda STNK didenda BPJS na teh acan rengse dobal tah bayarna teh mudah-mudahan lah ieu pasualan tangtosnya anu naon namina teh karandapan ku masyarakat tiasa karampanya kan ya ka uningan mah tos pasti ka uningan kan anu tadi anu ku akan diserat di ieu majalah aya kecerdasan maca kahayang batur khususnya masyarakat lah upami mayuna Emang penting kedah kumaha gitu pentingnya orang nya pihak-pihak anu ngagaduhan wewenang anu ngagaduhan kekuasaan biasa ngaragap hate masyarakat surti teh apa namanya surti nah kadang-kadang ternyata masyarakat kan tos tiasa nanaon deui nya upami aya parentah aya aturan tuntun gitu. Tapi eta teh upami aturan anak tos dibeueun ditahkeun terus oge dumasar kana penelitian misalnya ku para ahli karena di kamanang-kamanang yang jalma anu ngagaduhan kompeten dina bidangna ya tangtos panyetan moal memparting tebih tina anu tujuanana kan saur urang Sunda ge kan cenangan lamun hiji hal teh kudu nanyakeun teh ka ahlina gitu kan malah aya ieu na dina di urang mah di Sunda macam lamun hayang nyaho laut sebenarnya kudu nanyakeun teh ka laut upami hayang nyaho leuweung kudu nanyakeun ka gajah upami hayang nyaho talaga kudu nanyakeun ka soang iya laras ya itu upami hayang perang kembang kudu nanyakeun ka kumbang gitu kan eta bagian kajian iki filologi tadi dinya aya dina naskah harus pisan kan nah nalika pasoalan demi pasoalan teras aya gitu nya nyarangan masyarakat tangtos masyarakat pakumaha teh ya ka pamarentah setempat gitu nya ka para pejabat nah nalika para pejabat tadi misal aya kakaliruan lepat naros teu maca naskah misalnya tehnya naskah yang sisakan kang eta teh anu nyembatkeun seperti tadi kedah naon namina teh kedah jembar oge diskusi sareng masyarakat upami misalnya aya kelepatan terus aya kritik ti rakyat ya langsung sae upami misalnya aya revisi misalnya kan seperti itu bari ya dina naskah yang sisakan karikan oge kritik teh terus aya ti beh ditumula ti kapukur keneh nah masyarakat upami ngadugikeun kamandang ngadugikeun aya pamendak kritik sareng sagala rupina ya teu nanaon lah kantanan saya pisan upami misalnya para aparat pejabat jembar mana kerasa nyarungsum tur ngadugikeun deui hapunten misalnya teh ka masyarakat berarti masyarakat bakal langkung reueus tur terpercaya bisa seperti itu pengen tentangnya mohon sabangsuna pingeun gue upami mamang saur anjeunna tos lares terus argumentasi tos kiat pisan terus kahartos ku masyarakat panyeun masyarakat oge nya kantun nampi gitu nya seperti itu intinya mah kedah saling percaya lah upami misalnya upami tos aya hiji simpul kecindekan boh ti pamarentah atau napi ti masyarakat ya mudah-mudahan lah pasoalan eta nyanak maslahat kanggo umat ya kan seperti itu sur oge pasoalan mung tangtos urang guardina jerangan sanes kan dina mangle anu salajeng punten dina mangle 2/74 jejer salajengna teh anu ka awas aya tamu leres kangnya ieu Bupati manten Kabupaten Bandung Dr. Haji Dadang M. Nasr
Sumping ka majalah manglay Kang? Mohon sawak harita sawatara dinten kapengker Mohon. anjeunna nya ngajang ka mangle. Da biasanya umpami ka mangle para kepala daerah osok diujual lah. Alhamdulillah gitu nya. Nah, kan tara di kumangle kantos disangap gitu nya dibagiakeun kalebet oge disuhunkeun ka mandangna. Kalebet anjeunna anu harita sumping ka mangle. Ngaguar naon wae Kang atau napi ngobrol naon wae? Mohon. Seueur anu diobrolkeun teh di antawisna kan anjeunna teh kapungkur oge nya nuju janten bupati. Ya, anjeunna teh ageung perhatianana kana lingkungan sareng kana budaya gitu nya. Malih anjeunna dina ngawangun Kabupaten Bandung teh nganggo Padika Sabilulungan. Padika aya Sabilulungan. Gedong Sabilulungan kan di Kabupaten Bandung. Eta teh kan salah sahiji budaya anu di Sunda mah ngakartisan gitu nya. Kawetong golonganana. Eta teh ku anjeunna dilarapkeun dina rupi-rupi pangwangunan sapertos dina miara alam gitu nya. Dina miara alam, dina tatanen gitu. Di kayeuna tah. Eta teh sok sanes anjeunna tos maren pancen. Ya, maren pancen. Tapi anjeunna ge masih kan ayeuna ngagarap ya. Sok sanes penginten ngagarap secara pribadi, secara organisasi di luar pemerintahan formal. Eta anu menarik kanggo urang sadayana penginten sok sanes anjeunna henteu janten pejabat formal tapi kapadulianana nya perhatianana kana kepentingan masyarakat teras mayeng. Anu kaaos Kang Pak Dr. Haji Dadang teh seueur pisan prestasi tangtosnya di Kabupaten Bandung. Nah di antawisna anu kaos dina ieu seratan Kabupaten Bandung janten salah sahiji gudang pare nu onjoy di tingkat nasional. Wah luar biasa pisan. Mohon. Eta laras kitu nya ti payon ya duwi kayeuna saya sarasta mah duwi kayeuna teh. Duwi kayeuna. Gudang pare kanggo di tingkat nasional. Janten hasil-hasil pare di Kabupaten Bandung lianti sae ajena oge seueur gitu janten janten unggulan gitulah. Unggulan di tingkat nasional. Terus eta teh henteu leupas tina kebijakan, kepemimpinan sareng masyarakatna gitu. Sok sanes ayeuna Pak Dadang Nasir tos henteu di janten pejabat formal, tapi anjeunna nya janten bupati, anjeunna masih keneh ageung perhatianana kana tatanen ya, kana palawija, kana tatanen ya. Nah, eta teh panginten kedah janten referensi oge nya pejabat-pejabat sanesna supados naon anu parantos digarap ku anjeunna kapungkur nalika nuju janten pejabat formal biasa diteraskeun deui. Bari kan manfaatna mah kedah mayang gitu. Laras pisan. Janten naon? Janten mayang lah manfaatna. Sagedengeun eta aya naon deui Kang? Kaunggulan. Lian eta kopi. Nah, lian eta anjeunna oge kan ayeuna ngagarap masih keneh ngangkeukeun kopi. Kopi laras. Kopi priangan gitu nya, kopi priangan. Eta teh eksporeun ka luar negeri gitu. Kan kacida saena kacida ageung manfaatna kanggo ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung khususna Jawa Barat umumna, di Tatar Sunda umumna, kadituna nasional. Mari kan di Kabupaten Bandung di Tatar Sunda biasa diekspor ke luar gitu. Ka hiji eta terus oge hui tanya hui. Hui teh sanes di Lembu Unggul janten Kabupaten Bandung oge ayeuna ekspor ke luar negeri. Nah, biasa kitu margi nalika Pak Dadang Nasir janten bupati oge eta teh terus ngajakan kaum milenial gitu. Kaum milenial kanggo ancrup karena dunia tatanen. Teu nganalkeun golongan-golongan sepuh gitu kan biasanya petani teh tos sarepuh. Padahal ayeuna mah henteu kitu nya. Margi tatanen ayeuna mah henteu leupas tina teknologi.
kalebet teknologi informasi anu nabarudak anu melek kana teknologi. Nah, ku ngilukeun barudak ngora kaum nonoman milenial tatanan ini kan undak gitunya, undak harkat gitu dina pandangan masyarakat. Pami kapungkur kan tatanan teh sok kasohornya matani karidaki. Eta mah teu kitu, matani biasa beunghar saperti sanes. Mari kan menguasai sektor produksi ke jantan nangre mengapresiasi karena kinerja Pak Dadang anu dugi ka ayeuna masih keneh lumangsung kegiatan-kegiatan tatanena anu manfaat kanggo balarea. Eta diantaranya. Majalah Mangle, majalah Mangle salianti dokumentasi budaya, oge dokumentasi prestasinya kan diantawisna prestasi para pejabat anu ya seueur pisan intina mah kedah diawas lah majalah Mangle upami hoyong terang langkung jero langkung seueur lah majalah Mangle khusus ngeunaan prestasi apa Haji Dadang awas wae Mangle edisi 2874 kaping 3 duka kaping 8 Maret 2022. Kang tadi urang nyabit-nyabit ngeunaan pare ya ngeunaan BPJS kesehatan teu karaos sasasih deui lah kirang langkung urang mayunan sasih Ramadan. Kaping 28 Februari kamari Rajaban, kayaknya Raja berwah puasa. Biasanya upami usum punten dina sasih Ramadan usum puasa khusus dan di musim kuring di Garut sok haneuteun pisan ti boh wengi nya boh siang pokona mah unggal jam nanti teu oleh haneuteun. Di antarana toa hanya speaker anu ngahaneutanana teh tentang tos ente sambarang anu diembarkeun anu di tepikeun ka masyarakat anu nganggo speaker teh. Kumaha tah pamenak akang atanapi jelema akang kumaha nah sami oge rame haneuteun. Eta mohon eta ge pengintennya dina ngarespon modelnya kan media sok aya respon karena kekecapan pejabat publik. Kami Mangle oge ngamuat perkawis kontroversi di wae eta nya perkawis adan gitu nya kok salah adan. Nya salah adan. Padahal mah da ti kapungkur lah nya, ti kapungkur urang teh tarayana naon lah. Ya. Tarayana naon laras. Ya tarayana naon. Sok sanaos eta penginten ti nya sebenarnya di lapangan banyak seperti di lembur-lembur dan tidak masalah. Ya, dan di lembur-lembur oke, ayeuna kan agamana atau nanti kepercantananana kan heterogen. Ya. Tapi tidak masalah gitunya di akar rumput mah gitu. Yeah. Jantan kedah hariwang anu antukna jantan kontraproduktif cenanya sama bahasa diwarimah itu kan. Ya intinya mah terus ya kan ayeuna we urangnya misalnya nalika umat sanes ngayakeun acara misalnya barongsai misalnya. Nah masyarakat urangnya lalajo atuh kieu. Lalajo biasa we gitu urang teh itu agama anu ada dina kehidupan sosial mah kan biasa. Mali upami nya ayeuna kan urang ka warungnya biasa we. Barang beli bisa ka warung anu anjeunna agemana benten sareng urang ada karena naon gitu nya jantan salerusna upami di masyarakat akar rumputnya masyarakat handap hal-hal gitu teh tos teu kedah dipikahariwang gitu. Laras. Malih sabalikna upami ayeuna aya pelarangan anu aturan-aturan anu dina biasana henteu janten sawios-wios jantan dianggap sawios-wios tak kita jantan masalah gitunya namihan masalah. Nah Mangle ngahaminan anu sapertos gitu atau napi ngarespon anu sapertos gitu nyatangtos kumaha gaya manglintrik di Mangle nya biasa di uningaan gitu. Mohon tah para mitra Mangle sadayana tos kasabit ku Kang Enca
tadi anu didugikeun ku sim kuring teh jejer wangkongan manglintrik sareng alona ya Kang. Dina mangle edisi 2874 ngawangkongkeun pasualan toa speaker anu didugikeun ku ya salah sawios pejabat publik kawijakanana kedah diatur ya Kang volume padahal esensi khususnya tina adan kedah nguni kedah naon kedah ngawuhan kedah kauningan ku masyarakat ya di mana wae mohon da anu ngurus toa ngurus masjid eta teh aranjeunna ge teu sabong berong lahnya jantan apa sih mana duit ka mana anu sora bakal ngerusak cepil arapaleun ti nya da masyarakat oge da sami lah aranjeunna ge meureunan dialajar gitu mohon teu nol gitu pengetahuan karena sora gitu teh jantan atuh percayakeun we ngurus-ngurus anu karar itu banyak ke masyarakat gitu. Kita silih percaya ya Kang. Percaya teh ya gitu. Nya upami aya nu tarik teuing mah da moal ku batur atuh dicarekna ge ku tatangganya. Moal ku pejabat di luhur ya. Aya rukun warga, aya rukun tetangga ya Kang. Nah, jadinya para pejabat ngawakilan pemerintah pusat. Aya salah saya film aku ayana adan anu non muslim teh jadi katari lebat Islam ku seringna ngupingkeun adan gitu nya ngabandungan adan anjeunna kataji lebat we ka Islam ku ayana toa eta tiasa jana salah sayos padika siar agama Islam gitu kan.